tepes barolong. Neng. Neng. Ơi. Segera siaran cacing nak. Bisa. Mah. Coba terus sinaran gua nih gitu, nunek marakaya. Lain tapi heletan anu lebah kidul eta semet mana eta? Eta sapiun Tanjung Kait. Oh jeung nu ka Iip. Heeh. Atuh lain ai eta mah kumaneh pan ja kumaneh moal ilu kan kan itu jadi di anu digawe arek ngisi banget. Mau ilu jadi ngisi banget. Geus burung teh kami behel atuh paling lagi mer kumaneh menjadi isuk ieu nya. Isukan bae. Eta situ lamun geus saat langsung main salampak. Heeh. Geus burung kitu bae ja kami mekal geus siap. Hei deh sasalina. Mau kopi jeung nu marakaya. Heeh, hei sasalina lah hei. Aduh, nya berat heuh aing. Eta si Aceng lamun nyaring engke panguapankeun bae lamun kumaha sibuk eta ka emak bae nya kitukeun pandiankeun apa naon kitu nya jak kumaha merek digawe Kayak dikamakeun bae. Kami rek sasalin ieu jar geura lempang Gerak. Capek dari melapar. Ih, aing tadi ge ulah ilu cek mage ti kan lain di imah bae di ditu jeung bapak keur ngisi ban hateup gitu. Hap geura ya lah burung jajan heula. Mama lah jajanana. Buka. Istirahat moal. Moal. Ayo burung, bari lempang bae. Dek. Kumaha rasaan ku ari geus kasihan beuteung. Menahan. Ngenaheun. Haruh bae pejit jurig dia Aceng. Bakal. Jaga selobaan horeng. Nah jaga selobaan horeng, heeh. Kami mah katinggalun ja ngetetakeun bapak si Dede heula tadi. Kitu ilu. Masa salin heula nya jarak turun tadi. Dede di bae nya marak turun untuk ka sawahnya. Ulah di panas di mending ayun-ayunan. Cicing deh, cicing liri di saung parang saing mah. Cicing. Cicing ge mah menang lauk gede. Hadi tulas hadi ka saung. Ada cicing itu sebentar itu di saung itu kan itu. Iya, itu tadi itu cicing. Ulah. Deh, ulah ngemain cai deh. Cai mah. Ulah ngemain cai je baru kayaknya teu bawa salin. Mas gerakan itu ke saung. Kumaha geus meunang. Nya nu boga na katinggalan. Pan eta. Merenahkeun salaki heula, ja salaki keur ngisi ban hateup di imah. Balak-balak teh di sawah heuh.
kuyang, Ceng. Aing geus ditu bae ulah kuyang. Ulah. Atau eta ala Ceng di dinya, Ceng. Dirambetan bae geura. Ala. Mama kacang lagi. Eta belah dinya dirambetan geura. Allah, Allah jatuhnya. Ulah soalnya naon itu kan saungnya panas. Aing heueuh kalah guyang lagi itu bae di saung. As nah deh. Iya, kamu coy itu saat-saat kieu di matang bedolan aku mah kitu. Kayak cicing, acing di dibe nya mari kali trek nang lapang bedolan heula nya jatuh saat-saatnya. Geus cicing bae di dinya. Aneh, kuda di saut. Oh, atuh mana sabah, teh kan pengen teh saat-saat hari ieu anu mangpet, anu mendet sa ieu. Lain diboborkeun. Saha eta dinya cara piheuletan nya? Moal endah eta kudu ditengkeun. Nah, atuh gawenan eta nya cadan piheuletan anu eta. Tadi belah dieu anu belah kami meureun. Di deuleu dina sertifikat na pandi baheula aing meuli taneuh ieu. Atuh pan meureun ieu piheuletan ka pira ku kakak mah piheuletan arek meuli beunang kadinya. Ieu tibarat oge pan ieu boga salaki abi. Kami belian age ieu kerjaman emas sagram 25.000 ieu dibelian 25 gram baheula. Kunon ku kakak kalah di arah ka belah dieu ngaco. Teh eta pamancong dijaga ulah gagabah. Pantai teh mah pamajikan anyar. Ieu ti ditu be nya ti ditu sumur ka dieu ieu. Ora taneuhna ge nu kami ieu menang meuli baheula ulah sok masihakeun jelema teteh. Iya cik salaki kami ge cik ka Irfan batasna ieu sama kieu ieu piheuleutana ieu. Cenah anu ka Iip jeung nu ka Irfan. Teh ulah sok kitu eta pisang jeung eta pamancongnya. Bikang-bikang sok hayu mending cacahan aing mau neuleuh bikang jadi gua lagi dakweng hayu ka kencang tuh. Hayu mantak naon? Enakeun di dieu urang. Ya moal endah ieu kieu carana mah pasaha. Aing hate kieu carana mah. Abi ka moal endah di dieu. Saha kudu dianggeuskeun ieu pacaratan noh. Sajengkal ge taduh mah ieu. Jadi getih heuh moal endah moal mangpaat. Ieu mah nya meupeng di dieu eta heuh jelas ku pula. Pan eta baheula eta nya eta tah piheuletan eta ti si Irfan meulina ge eta keur harga emas 30.000 sagram. Eta menang meuli 7 gram eta keur jeung pamajikan heula. Atuh lain, Irfan, atuh pan ka Irfan eta tuh ngomong-ngomong lamun pernah jual eta urusan rumah tangga teteh. Atuh kami mah teu nyaho pan teh naon atuh sugan teh ka Irfan teh ngomongna can piheuleutana eta teh dinya can beliana can 25 gram baheula keur harga emas 25.000 teh. Eta rencana deuk dibontengan ku kami mata kadecaangan kunaon teteh saralak-saralak bating torek bikang-bikang he. Haju itu ari kitu carana mah berarti eta salaki abi ka ieu. Eta bener. Beting teh. Aing lah ku kieu bae ge lah nya akibat teu bebel pan eta salaki ka salah paham anu jadi pamajikan mah pan. Dasar mah kumaha teh ilu ka dieu ja keur ngabukbrak ieu mah eta keur ngisi ban hateut. Ha burung aya kitu carana mah burung abi minta hampura ka nya. Atuh ku kula mah dihampura ulah sekali-kali deui. Bejakeun eta ka Irfan nya. Kudu bebel gitu ka pamajikan mau jadi pamajikan. Ieu nya kuari mah ingetkeun ya. Eta ti ditu jeung ti dieu nya eta boga kula orang taneuhna jeung kula eta ulah sok ngaku sakali deui eta kitu gituan nya dipager ku kula. Deui teh kula moal lagan. Geus kurang hampura abi ge. Tuh eta salaki kabida-bida teuing ting tarek ku tarek bebel. Menang Ceng. Hah? Alhamdulillah opat. Aduh. Hai mah teh mah dugal keneh ya kuari. Atau ku dibohongan ku ka Irfan. Teu bebel segala teu bebel ka pamajikan. Mending ala genjer heula. Mana? Oh. Arora lah. Ceng, gerak kukumbah, Ceng. Enggak, Nek.
burung. Ledok deui dia na. Kunaon? Ledok deui. Ya aku kumbah heula. Terus mah ieu. Nah, ini gerakan itu kasaung burung. Jalan. Ngas gerakan itu gerak kasaung bisa gerak mancat bisa asup angin deh. Ih, aingnya bengal gerakan itu. Gerakan itu bisa asup angin. Maka mau ke belang geus ieu ya. Gerak aja jadikan sono. Ya orang nak main selauk. Hai ceng. Enggak sih asup angin kayak ih pangrasanya iya barlok dulu heh. Ih, aing. Ayo mas. Aduh, aing berat-berat aing. Gerakan itu mancat. Keren. Itu. Tarik maceng. Aduh. Ayo. Mai mandung ieu mah. Iya, cenah anjing sukrona. Andi lagi panda. Ya lah, itu kan baru jadi panggang langsung itu biasakan. Beran mah ulah beli teuing. Iya mah dibawa ke mama anak itu lah. Ngahaliwukeun bae ngahaliwukeun. Sok ngahaliwukeun bae. Oh, dagingna mah eueuh, geus. Wih, geus saker peuting bar urut urang, urut Bapak Aceng, maka beri bekelkeun ka dieu. Heuh. Saayana bae heula ceng, ge can asak laukna. Aing di Pareban ulang deui lagi. Kacuga ke beurai. Geus ulah ngomong bajur teh, saayana bae rek tulang rek naon tah. Ih, dah burung sarangan tah jam rek ngajadikeun soalnya. Hanyir deh, hanyir. Men kan itu kasaung gerak itu las. Kadi itu kasaung jeung dulur dede di ditu las gerak itu. Kasaung di ditu heh. Ini imah di ditu di saung as. Jahar hanyirnya geus mandi. Gerak itu. Bis kapatil ku lele engke gerak itu. Mana cabena? Bawang-bawang nang geus encan. Ah, berarti ya istarkan heula nya. Ayo di lawang makieu lah segala ge jadi kaknya. Per hari tahun gagang arif jadi pagugual. Mal kabel mah kabi pakai pangrojok. Anu ngarojok naon bae, anu perlu dirojok. Ceng, ngagrak ka dieu ceng, rabancet ceng. Emam deh sorangan coba emam, segala kudu ku indung. Ih, gede-gede. Emam sorangan. Segala kudu ku indung bae. Salah kumpat. Kan kudu eleh ka budak leutik. Oh, ngeleh. Tapi kitu bae mangke atumanan kumaha. Heuh kan jama loba pagawean geuraeun. Deuh nya rek ieu rek nyebut rek babut geura rek geura tandur.